Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu alhamdulillah dinten Rebo kaping 18 Agustus 2026 masih dina suratul Syu'ara. Nah surat Syu'ara ayat ke 180 hijina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aufu kudu nyampurnakeun anjeun atawa nyumponan anjeun kana naon nyampurnakeun al-kaila kana takeran. Jadi lamun naker ka batur jeung naker ka urang lamun jualan atawa tuker sadayana teh kudu sami ulah di ka batur mah dilegokeun jang ka urang mah ditonjolkeun sehingga eta merugikeun batur. Wala takunu jeung ulah buktos anjeun minal muhsirina kalebet jalma-jalma anu ngarugikeun batur. Jadi ngarugikeun dina takeran padahal hakikatna mah eta teh ngarugikeun kana diri sorangan. Saterasna wazinu jeung kudu nimbang anjeun ngilo tegasna nyieun timbangan bil kistosi kalayan timbanganana anu adil. Ulah berat sabelah kudu lempeng kudu lurus sesuai jeung timbangan anu berlaku. Al mustaqimi kudu lempeng kudu lurus kudu adil eta timbangan. Lamun sakilo ulah dikurangan. Lamun saton atawa sakinta kudu sesuai jeung timbangan anu tos aya menurut neraca timbangan di negeri eta. Saterasna wala tabhasu jeung ulah ngarugikeun anjeun kabeh annasa ka jalma-jalma. Ngarugikeun dina timbangan atawa dina takeran teu kengeng kudu sami jang batur jeung jang kurang. Asya'a jeung kana kadarna ge ulah ngarugikeun batur. Ari jang batur nu butut ari ti batur ka urang hayang nu alus atawa mun ngajual nu butut nyebut-nyebut nu alus teu meunang kedah sesuai we jeung barangna. Teu meunang nipu batur hum ka itu jalma-jalma kitu. Wala ta'sau jeung ulah ngalampaui batas atawa kaleuweuhi fil ardi di muka bumi mufsidina kalayan nyieun karusakan. Kitu eta nasehatna Nabi Syuaib ka masyarakatna Nabi Syuaib atawa umatna Nabi Syuaib waktos harita di daerah mana cenah di daerah Tabuk atanapi daerah caketeun Ar masih kene daerah Arab Saudi eta teh Nabi Syuaib. Saterasna wattaqu jeung kudu takwa anjeun sieun anjeun tawakal anjeun ka Allah Subhanahu wa taala allazi zat anu khalaqakum tos nyiptakeun anjeun kabeh wajibilatan jeung umat-umat awalina saacan anjeun. Baheula mah umat-umat teh gagah perkasa jangkung gede awakna kuat. Tapi lamun doraka mah ka Allah anger dihancurkeun kajeun jalma-jalma waktu sarita karuat ogenan. Qalu ngajarawab itu kaum Aikah atau kaumna Nabi Syuaib innama sanyana ari anta ari anjeun Syuaib saurna teh kitu. Minal musahharina kalebet jama-jama anu kena sihir cenah nah ngaku-ngaku rasul asa teu percaya teu boga puguh jadi rasul gitu teu percaya ten kana karasulan Nabi Syuaib. Saterasna bari nyarios deui itu kaum Aikah teh nyaeta kaumna Nabi Syuaib. Wa ma anta jeung henteu ari anjeun illa kajaba basyarun manusia misluna semisal misadaya cenah naon bedana teu aya piraku jadi rasul teu pegah puguh teu percanten ka Nabi Syuaib. Wa inna dunnuka sanyana ari abdi sadayana ieu masyarakat nadunnuka boga panyangka ka anjeun laminal kadzibina kalebet tengrengan jalma-jalma anu berdusta bohong cenah Syuaib malaina naon eta mah gitu. Jadi teu percanten kana karasulan Nabi Syuaib alaihi salam. Saterasna paaskit cenah kitu mangka sok ragragkeun lamun nyama anjeun Nabi Syuaib ragragkeun alaina ka kami sadayana
kisafan kana kepingan-kepingan ti minas samai ti langit. Sok ragrakeun kepingan-kepingan supaya ningal, supaya nimpa, supaya binasa. Tapi sok ragrakeun lamun ing kunta lamun bener-bener anjeun minas shodiqina kalebet jalma-jalma anu benar-benar sebagai rasul. Ditantang Nabi Syuaib ku umatna Nabi Syuaib supaya sok hayang diturunkeun kepingan-kepingan, hayang disiksa, hayang diadab lamun bener anjeun direng-rengan umat nabi atawa jelema-jelema anu benar. Kitu kaayaanana ngebangkangna kaum Nabi Syuaib waktu harita. Tapi ayeuna mah sadaya oge ditabuk di mana-mana ge tos muslim, tos aya dina kaimanan. Alhamdulillah urang sadayana parantos dugi ka ayat anu ieu insyaallah patepang deui dina ayat anu salajengna dinten enjing cag simpen dugi ka dieu insyaallah patepang deui dinten enjing. Barakallahu li wa lakum mugi sadayana dipaparin kasehatan. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.